Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tatar Pasundan berada di sebuah tempat yang mitosnya di tempat ini seringkali terjadi sebuah gangguan-gangguan gaib, dan di sini juga ada tempat sejarahnya, yaitu ada sumur bekas dari zaman dulu, dari zaman kerajaan, nggak tahu apa itu ya. Soalnya itu sumur biasa disebut juga sumur Bandung kalau di sini dari warga di sini. Kali ini kedatangan tamu juga dari tim Karhun Sunda, ada Kang Alip. Dan untuk lebih jelasnya Kang Alip, untuk cerita tempat di sini secara gaibnya itu gimana tadi, soal cerita penjelasan yang sosok-sosok yang ada di sini tuh Kang Alip. Ya tadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi yang saya tangkap gitu, ya intinya di sini itu tempat singgahnya para adipati gitu. Oh, para adipati. Ya, berkuda kan, kalau lewat berkuda itu pasti ada tempat minum. Oh iya. Nggak mungkin kita berkuda tuh terus-terusan gitu kan. Iya. Pasti ada apa namanya? Peristirahatan ya, gitu ya. peristirahatan, terus ada tempat minumnya juga gitu. Terus ya intinya dan kesimpulannya itu tempatnya itu di situ ya Kang. Iya, di depan. Di depan. Jadi tadi itu berhubung yang ngomongnya itu banyak ya, jadi gak tahu yang mana yang benar, karena yang ngomong kan setiap sosok itu ngomongnya itu pada beda-beda kan? Iya benar, pada beda-beda. Ada yang tempat singgah, ada yang tempat apa namanya ambil minum, jualan minum gitu kan. Iya. Ada yang intinya, ada yang tempat apa namanya itu pekakas. Oh, pekakas. Ya, oh, pekakas. Iya. Terus ada lagi yang berngomong gitu, tempatnya apa sih? Nah intinya jadi ngeblank kan. Soalnya masih banyak cerita masukan dari Bang yang gitu berarti. Pokoknya intinya amun 10 orang ayeuna mun carita teh. Oh, mohon. Pak ieu gitu Siap, teh. siap. Jadi ya lebih jelasnya nanti lewat mediator ya. Iya, dimasukkan satu, terus yang mana yang lebih jelasnya gitu. Iya. Paling kita lanjut ke proses mediumisasi, mengungkap sejarah tempat ini dan sosok apa aja yang ada di sini. Mari kita lanjutkan untuk proses mediumisasi. Ya, kali ini kita akan melakukan mediumisasi, akan memasukkan sosok yang ada di tempat ini. Itu untuk menurut Kang Alip ya, menurut kacamata batin Kang Alip, di sini itu sosoknya ada apa aja Kang Alip? Kalau yang di pinggir saya itu seperti buta tapi tangannya 4, yang dimaksud itu buta sena namanya. Terus yang di sana itu ada seperti kunti tapi bongkok. Terus yang beredar masyarakat legenda itu ular. Tapi tadi saya menemukan sisitnya itu segede tampir kalau nggak salah, kalau bahasa Sundanya segede tampir sisitnya aja itu. Tapi itu masih misteri ya Kang. Iya. Terus tadi mohon maaf kalau penjelasan tentang sumur, karena yang yang bersuara itu banyak, yang berkomunikasinya juga banyak. Ya, banyak. Ya. Nah ini suatu sosok yang saya ambil tadi ya, yang akan menjelaskan tentang apa namanya sumur. Iya. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Panjenengan di mana? Wah. Cicingna. Anu ti palih mana Ki? Di tempat itu anjen dicararita. Oh, mohon nyuwunkeun dihampunten nyaki-nyakinya hoyong izin ka dieu reng-rengan gitu, hoyong ngagala informasi sejarah tempat nu di dieu teh kapungkurna naon gitu Ki. Kapungkur Nya. sebenarnya Kumaha Ki? aya sumur. Oh, kapungkurna teh Kurang munyian. Sumur eta. Jadi jieun teh ku bangsa gaib. Lain. Oh, tadi beureun lain, tadi nama lain jin mah kitu nya, jelema kitu aku mah. korin berarti. Korin enaknya. Eta pembuatanna di zaman Ira eta teh Ki. Wah, tos lami. Tos lami ti tahun sabaraha pangindan mun hoyong hafal. Kalau boleh tahu. Saking lamanya gitu gak bisa disebutkan ya liar gitunya. Apa pas masih zaman kerajaan Sindang Kasih? Nah, tas ayah tak sumur.
Aya. Oh iya. Eta teh ya tempat naon gitu kapungkur teh di dia teh. Sumur. Mau dijieun sumur teh kangge naon gitu maksudna teh. Apa di dia aya perkampungan gitu apa kumaha gitu Ki kapungkurna. Baheula sim kuring nyata rampok caket dinya. Saking kuyeuna nyata aya Saking kunaon apa nginten? gede. Energi gesekan saking kuyeuna geus teu aya. Mencek dieu ke nama Allah yang ngaleungit. Oh, jadi saking kugena energina bisa ngahiyangkeun diri gitu. Apa kumaha? Saking sakti mun namanya saking Jadi eta sumur disebutannya eta kabagjaan. Kabijayaan berarti nya kinya kaulasan. Jaya gitu. Jadi eta ulah dikubur. Nah ditutup Anu matak jayana tina naon eta? Cai eta. Cai. Yakin tapi ngajayakeun. Insyaallah Insyaallah. Nya. kumaha cek maha kawasa. nya leres. Orang yakin yakin Bener. gitu. Mun teu yakin aya keraguan yang geus kitu bae. Sabab loba ti unggal ieu daratang ke tempat ieu. Oh seueur berarti ka dieu teh. Eta seseueurna nu kadarieu nyuhunkeun naon gitu Ki nu kadarieu teh. Jadinya ya minum bae. Minum wae. Aya datang ti kulon nya ti kidul aya gitu. Emangnya sumur teh terkenal ya Ki? Terkenal nanya Ya emang talina Tempat baheulana meureun ke singgah. mana-mana kana dieu meureunnya. tempat istirahatna. Aduh Kang, Sim kuring ada yang geisin. datang ini soalnya energinya gede Kang sampai segininya ya Kang. Iya tos araya di dieu hoyong mirengkeun. Nya Ki. Astagfirullah. Tenang wae Nyuhunkeun izin oge gitu ka dieu teh. mangga wae. Sanes ngebade ngabuburak ieu tempat gitunya Ki nya. Istilahna kan ka dieu abdi ge warga di dieu gitunya warga Majalengka hoyong terang intina. Mohon Hoyong diedukasikeun ka masyarakat gitu bahwa ieu tempat teh kapungkurna naon gitu. kieu tadi sim kuring ngedenge aya perselisihan perkataan aya gangguan ti gaib sanes menurut orang. Kade ulah salah paham. Mohon. Mun dewek kana teh nyieun maksiat ti dieu ku urang oge moal. Oh, Tergantung jelema nya. jelema nya berarti Ki. Eta tempat bersih. Kasebutna bersih ulah dipake nana. Ulah dipake kekotoran. Oh berarti seueur berarti masyarakat nu kadarieu nu maraksiat teh benernya Pak nya Ki. Aya wae. Warga nu di dieuna apa nu ti luar eta teh nu kadari teh? Nya aya nu ti dieu ge aya. Warga luar ge aya. Asli sim kuring di dieu. Eta mitosna orai anu gede nu ageng teh eta kumaha aya henteu? Aya Aya. eta. Eta ngaganggu tadi dia. Ngaganggu kumaha jalmana Heeh. gitu. Anu di jalan sok ngaganggu henteu. Anu di jalan. Eta di jalan di dieu teh. Soalnya Jalan mana? ya di jalan raya. Kan aya jalan. Ya jalan Ki. Allah ti pihak sim kuring. Oh nu ti dia berarti nya. Allah Soalnya kan kemari oge iya Kang aya kejadian kecelakaan sampai meninggal di depan di payunan polsek teh. Eta ulah sakit. Apa murni apa ya Apa ada gangguan tina gaib teh? murni. Murni berarti eta mah kecelakaan. Kita memerenya jelema na bet hati-hati gitu. Jadi singkaeli. Nya leres Ki. Eka mana-mana singkaeli. Nah, eta elingna kana maha kuasa. Omat. Sakitu. Naon deui? Nyata bilih aya pesan kangge masyarakat gitu. Anu saena kumaha ti aki gitu. Jaga lingkungan. Nya. Singka bersih sabab dirinya aya ieu sim kuring. Eta sumur kasebutna pinggireun sim kuring. Tah ima ieu di dieuna ya.
Eta tos ieu mah moalna naon? Insyaallah tempat istirahat sakabeh oge. Sebut jaya kumaha jalmana. Iya. Jadi nupikeun jadi kajayaan teh tina keyakinan gitu nya Ki. Tina Dijieun ubar mangga. Asal sing yakin. Urangna. Tapi ulah nyalahgunakeun nya. Tah eta anu loba di ieu teh. Gitu. Kumaha jalmana anu diganggu kumaha jalmana. Urang teh seneng. Nya leres. Palager sebenarnya mah. Kan ayeuna dileuwih bae ku anak teh. Leres. Atur nuhun jang tos sumping ka dieu. Ya, sami-sami. Hoyong istilahna hoyong ngaluruskeun lah. Carita ti masyarakatna kieu gitu kan. Carita ti bangsa aki kieu gitu kan. Me aya istilahna aya edukasi oge gitu kanggo dipasihkeun ke masyarakat gitulah istilahna. Masyarakat teh mandangna teh Goreng ka tempat ieu teh. Tah sabenerna mah nya jelema-jelema teh nya ya Kang. Gitu anu matak pikeun ngaganggu teh nya jelema-jelema keneh atuh kanu kawas karar itu intina. Di golongan kami moal musik ente ieu mah Nyamun kira. tong nyanyi maksiat. Intina. Tapi eta teh gangguan teh berupana dikumahakeun teh Ki. Boh di loba lah. Iya. Ek dikumaha bisa wae. Ngaranna ge jin gitunya kumaha bae carana. Tapi iya Ki punten nya pada naros oge bilih aya sangkut pautna kanu di seberang teh. Buyut Ki buyut bungsu. Aya, Nu tempat di dia teh. aya. Sim kuring muridna. Ka Ki Buyut bungsu teh anjeun ni muridna. Iya. Muridna asli Sumatera. Iya. Asli sim kuring ti dieu. Oh. Anjeun mah itu asli Sumatera kitu apa? Ngalalana ka dia berarti. Diparentahnya teh ku wali. Dan kunaon Ki? Para wali. Oh, Jadi tempat di dia teh kapungkurna naon teh Ki? Ya aya napak tilasna Ki Buyut bungsu teh ka dia teh. Ado naon Siar. gitu boh. Oh sial. Sebenarnya mah Iya. yang dewek kana ngaguruan di dinya. Aya padepokana rerempokana. Tapi ti kapungkur ge, tapi ti kapungkur ge ieu teh jalan teh emang aya jalan gitu nya maksudna teh. Perlintasan kage ti ka Cirebon ka dieu gitu. Teu aya Teu aya. Teu aya. Oh, berarti masih leuweung gitu ka dieu teh. Nu asli sebenarnya jalannya eta ti dieu. Oh, ti dieu. Ti dieu nya eta ka dinya. Ieu mah hutan. Teu aya jalan di dinya mah jang. Nu aya ge cai, sumber cai. Cai we baheula kitu tah. Iya. biasa bulan mulanya. Ayeuna di alusan teh mananya. Kade tong lami-laminya. Mohon Siap ya. Lami-lami di dieu. Santos di dieu mangga maruli. Omat Nyake apuntennya Itu tempok ka ditu. benar-benar Ki. Aduh. Nyamun Ki. Maruli. Mohon siap. Iya pesen ti simpuri. nya Ki. Tong poho kanu ibadah, tong poho kanu Insyaallah Ki. anu maha kuasa. Ya Ki. Paling hatur nuhun Ki nya sekilas informasina sejarah tempat dia hatur nuhun pisan gitu. Atur nuhun kasumpinganna Ki. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ya kali ini kita lancar ya untuk proses mengungkap sejarah di sini, proses mediumisasinya lancar. Alhamdulillah, cuman emang ada gangguannya tuh emang energinya ya Kang ya, sampai-sampai takutnya kita sama rekan-rekan juga terkena sih Kang ya. Takut terjadi apa-apa ya intinya lah. Apa intinya. Jadi kesimpulan mediumisasi yang tadi itu
Jadi beliau juga emang dulunya murid ya, murid dari Mbah Buyut Bungsu, yaitu Mbah Buyut Sawala yang di depan. Dan untuk sumbernya juga tadi itu emang dulunya emang mata air ya, mata air, dan di dekat sumurnya itu emang ada rumah dulunya tuh di sini. Terus tempat persinggahan ya, Tempat persinggahan juga ya. istirahat itu. Dan ini untuk penjelasan yang buat gangguan-gangguan yang ada di sini juga kembali lagi kepada diri manusianya lagi ya kan. Jadi itu juga yang kayak gitu juga, hal-hal gaib juga pasti tidak akan mengganggu kalau merekanya nggak berbuat apa-apa, nggak musik yang ada di sini gitu ya. Gitu. Paling itu aja ya dari Tatar Pasundan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami Tatar Pasundan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.